Halo guys, dah, ayeuna di si kadut erek nyicikeun lahang gitu. Kusabab ieu geus orot ya aya kana nyesa sakieu can digolakeun urang tingangkeun deui bae ka dieu lah. Nah, jadi posisinya di dieu mah tara di wedangan nya, langsung we tinggang gitu tah, kucurkeun ka dinya. Kelontorkeun gitu ye. Lumayan aya sesa sakieu deui ye. Tah, langsung kan eureun teu ngaburial mah. Jadi posisinya kieu di dieu mah orot kira-kira 10 literan atau 15 literan asupkeun deui gitu. Jadi henteu di wedangan lah. Ribet cek kami mah, tapi loba nu ngomongkeun cenah wah cenah gancang di wedangan cenah da posisina jadi tis di kieu mah. Nya logikana kieu di luhur aya 30 liter ditinggal ku 10 liter atau jadi ke bawah haneut anu 10 liter eleh. Gitu nya. Jadi henteu tiis deui. Tapi eta mah kumaha kebiasaan jeung prinsip masing-masing gitunya. Tah ayeuna posisina ya sakieu nya lumayan ya seluruhna rada baraseuh ya. Tong hilap ya sabrek heula nya, leuwih komen dan sabrek cenah kitu pemirsa ge cenah nya. Tuh di spill seluruhna. Ieu teh menang bieu nya, ayeuna jam 10:30-an, nangala suruh teh jam 9:30-an. Cigana masa karek dibelahan langsung dikaluhurkeun lah rusuh. Sakitu lah nya. Bye bye.